Pancasila nu utama Pak Haji Sidik Ibu Hajah Nining geus jadi dasar negara anu geus jadi budaya tekad budi jeung dayana Bah ayo dacan ulemi lahir ti luluhur urang ajangan papada urang Pak Haji Anun Ibu Hajah tina nyamur 13 tahun nya tanpa badan teu heula sareng para saderekna leres lumampah ngagidig ngajugjug negara Astina sorak kena halada hana dayo Bagea Bima yuk pemen ngagos tenang weh gening Bima Bagea Bima As ha ha as tonyok mah si Dora kadung tuh sia jeung saha Bima aing sorangan kumaha 12 tahun di leuweung jeung 1 tahun nyamur teh betah lumayan dipake latihan we dipake latihan naon latihan keur maehan sia Dora kadung tuh sia asa calanga pe ngomong teh sia kurajar eladal paman tenang antep urang bebekeun carehamna bae emangna gampang samaihan jelema make jeung rek ngabebekeun careham tu bilik bebekeun bagus ya waduh mun urang eling wiwitan tang tumuka malinaan laku sok make aturan hayang atin sagala rejeng ugeran geus maransim kuring angit Pak Haji Dogleng tobang kepaksa ku pajamanan zaman tagiwur karenghing zaman Haji Rahman aya wajib ngajak para kanca tanat kanagarana nyumponan pilihan umum sangkan sami salam salajengna kumaha atuh Neng Neni saloyo Omatulah kumawani Pak Haji Rahmat omat ka Bapak Haji rek Rahmat ngaganggu Pancasila buahna teu matak hade ngaruntakeun ka nagara gara-gara anu nyata bakal teu akur jeung dulur nu moal aya angeusna obat maju maskul aya Ki salajengna kumaha atuh Neng Neni raya tungtut kadilan jalma-jalma nu barisan ngabarentuk undang-undang
kumaha teh yetin nuluyu jeung kanyataan nu suruh di negeri hukum ibu denta Allah kumaha keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia umumna sa-Indonesia luka sebut Sunda jeung Sunda ait wakilna terah perjuangan anu cager balager serta jalujur urang pasewakan maklum lang nu katupang seueur anu nyiliwuri Pancasila nu utama Pak Haji Sidik Ibu Hajah Nining geus jadi dasar negara anu geus jadi budaya tekad budi jeung dayana Bah ayo dacan lebih lahir ti luluhur urang ajangan papada urang Pak Haji Anun Ibu Hajah Epon bela anu lakapalang Pancasila dangiangan tingalina kanyataan Pak Haji Rahmat resa etik nono gencang hirup liwat gurat kalang ruksakna ge teu kapalang darman tedangyangan bongan hirup kalelihan asep dampak yang atin dahan terjeng ukuran sok asa bener sorangan dihimpin nasti kersah yang widi wis kena dihimpin nasti kersah yang widi itu kersaning maha kawasa kaburu ku asih ieu Bima luntati wirata nyalira kaya astina unirahangan dika Bima bagea Bima nuhun ieu Bima teh ieu pantes awakna sangat tenan atuh pembagi hawamu aku terima jeung saha Bima sorangan kumaha dulur-dulur nu sejena salamet aya naon Bima naon aya naon